Mak, ya nitip duit kasih pace, abah boga hutang. Hutang naon, Bah? Mangkukna, abah meuli bedog. Digalang heula ku si pace. Sabaraha? Yang geus we ieu bikeun kabeh. Oh, nya tuh nyang. Yang kengke dibikeun. Yang geus abah ini teh lah. Oh, 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 ah, bah, abah tanya, bah, Waalaikumsalam. Pak Aceh. Nah, isuk-isuk mana geus datang ka dieu meni asal reua. si Aik lagi hutang ya teh si abah kira nginjem duit yang medog mah, aya si abah na eueuh mah. Oh, si Abah. Si Abah mah puguh isuk keneh teh geus ieu ke kebon. Ting naon kabari adat-adatan. Mau masuk hariwak. Kebonnya mah, tuh rek balik we. Jika dicobaan ku pace ke kebon, sugan moal naon aya ku pace mah. Sieun buku mah ari sepugu adat-adatan ti imahna mah. Balik we ah. Oh, nya geus atuh. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Polo dasar pace mah. Daek ku aing ketipu. Lumayan duit 100.000. Jajan seblak kan. Lumayan ah. Assalamualaikum. Mak, Waalaikumsalam. Abah datang dari gering mah. tak parang tinggalin. Ayo si pace geus datang ka dieu. Anyar bieu balik bah. Nuhun cek si pace teh. Oh, kan syukur atuh. Oh, cek si pace teh cenah rek nyem bedog tadi teh bah. Yang geus suke mun pange dibikeun bedogna. Oh, nya teh barangna nya. Yang geus atuh abah ka kebon deui. Nya tuh. Cuma tadi bah. Assalamualaikum. Salam. Pek si pace lebok tas si abah. Si abah euy. Pace, ka dieu. Wah, bener si abah euy. Ya bedog. Pada cek si emak. Beradat-adatan teh euy. Iya bedog. Sirah nya tuh. Bapak teh nganut ini susul